Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu. Nah, dinten ayeuna ibu bade ngadugikeun materi ngeunaan terjemahan. Terjemahan teh nyaeta biasa sok disebut alih bahasa. Terjemahan teh mangrupa alih bahasa tina hiji bahasa asal bahasa Indonesia ka bahasa Sunda. Eta disebut terjemahan atau sabalikna. Dina narjamahkeun teh urang teh kudu boga kamampu, 3 kamampu. Nyaeta kamampu gramatikal, teras kamampu sosiolinguistik, teras kamampu semantik. Nah, naon ari kamampu gramatikal teh? Kamampu gramatikal teh nyaeta kamampu dina nyusun kekecapan, dina nyusun alenia, jeung sajabana. Upama dina kamampu sosiolinguistik, eta teh kamampu urang dina babasaan urang dina kahirupan sapopoe. Contona wae dina kecap kacapi. Aya teu sih dina kecap bahasa Inggris atau aya teu sih dina kecap bahasa Indonesia kacapi teh gitu. Teras anu katilu nyaeta kamampu semantik. Nah, ari kamampu semantik teh nyaeta kamampu anu ngaguar ngeunaan makna. Contona wae gede hulu. Naon artina dina bahasa Indonesia teh? Adigung. Naon artina teh dina bahasa Indonesia teh? Tangtu beda jeung kekecapan dina bahasa Sunda. Salajengna tarjamahan teh sabahiji aya genep tarjamahan teh. Anu kahiji, anu kadua, anu katilu, anu kaopat, anu kalima, jeung anu kagenep. Anu kahiji lain. Anu kahiji nyaeta terjemahan interlinier. Naon ari interlinier teh? Interlinier teh nyaeta terjemahan tina unggal kecap. Jadi interlinier teh tina unggal kecap. Dumasar kana runtuyan kecap aslina. Teras anu kadua, terjemahan formal. Naon ari terjemahan formal teh? Terjemahan formal teh nyaeta terjemahan anu narjamahkeunana teh ku nurutkeun kana teks aslina. Jadi sok sakapeung mah henteu pati merenah gitu terjemahanana teh. Sabab nurutkeun pisan kana mempertahankeun pisan kana teks aslina gitu. Jadi interlinier mah kecap, runtuyan kecap. Lamun misalkan formal mah sagemblengna nurutkeun kana teks asalna. Anu katilu nyaeta terjemahan dinamis. Terjemahan dinamis mah terjemahan anu mentingkeun makna tapi narjamahkeunana teh masih keneh merhatikeun kana tata bahasana, bahasa sumber. Anu kaopat nyaeta saduran. Upami saduran mah hampir sami sareng dinamis ngan bedana ai saduran mah kekecapanana dumasar urang sorangan, bahasana nu dipake kumaha urang sorangan, jadi henteu nuturkeun kana tata bahasa anu aya dina teks bahasa asalna gitu. Jadi ai sami nama nyaeta sami-sami mentingkeun kana makna tujuan dina hiji teks bahasa asal anu bakal diterjemahkeun kana bahasa sejen. Anu kalima nyaeta tarjamahan budaya. Ta ari tarjamahan budaya mah narjamahkeun ku cara merhatikeun kana budaya bahasa sasaran. Contona wae urang teh narjemahkeun make bahasa urang sorangan tapi dibarengan ku kabudayaan urang, lembur urang, jadi make bahasa-bahasa anu
aya di wewengkon urang sorangan atau di daerah urang sorangan gitu. Ta eta teh tarjamahan budaya. Anu kagenep ta ieu mah anu kagenep mah biasana sok dipake ku siswa-siswi. Soalna dina anu kagenep mah nyaeta narjamahkeun secara otomatis. Narjamahkeunana teh bisa ngagunakeun alat jiga translate. Ya, sok aya di Google geuningannya Google Translate. Ta eta biasa dipake dina jenis ieu gitu. Narjamahkeun secara otomatis. Jadi langsungnya di copy paste pindahkeun. Leuwih enteng, leuwih gampang. Ta ieu disebut tarjamahan otomatis. Kumaha carana atawa prak-prakanana dina narjamahkeun? Anu kahiji nyaeta mariksa. Urang teh kudu mariksa heula teksna teh, kurang teh baca heula teksna teh. Tah ieu teh maksudna teh ciga kumaha, tujuanna teh kumaha, tah sanggeus apal amanatna kumaha, ku urang teh ditransfer dipindahkeun tina bahasa contona tina bahasa Sunda kana bahasa Indonesia. Sanggeus urang apal ya tujuan, terus sanggeus apal amanat dina teks anu bakal kurang diterjemahkeun ku urang teh ditransfer dipindahkeun kana bahasa sejen. Tuluy sanggeus kitu urang teh diwangun deui kalimatna teh sangkan ngaguluyur, sangkan sarua jeung naon nu ku urang diterjemahkeun. Tah jadi kitu. Sanggeus hidep apal kana naon harti terjemahan teh, terus kamampuh naon wae anu kudu dipiboga saacan narjamahkeun teh. Katilu nyaeta wanda dina narjamahkeun atawa jenis-jenis dina narjamahkeun. Anu kaopat prak-prakan atawa lengkah-lengkah dina narjamahkeun ti mimiti mariksa, terus teh transfer atau mindahkeun hiji bahasa kana bahasa sejen. Terus anu katilu lu nyaeta ngawangun deui, ngawangun kekecapan babasaan. Tah kitu geuning. Sanggeus kitu urang diajar yuk, diajar narjamahkeun tina bahasa Indonesia kana bahasa sejen. Mun sakitu anu tiasa ku ibu didugikeun, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.